Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, penjelasan masalah takwa. Jadi materina masalah takwa. Ieu bahasa takwa asalnya bahasa Arab. Mung tos jadi bahasa Indonesia, jadi bahasa Sunda. Padahal asli nama bahasa Arab. Takwa teh kecap tina ittaqo yattaqi. Atanapi waqo yaqi wiqoyah. Artina nyaeta melindungi diri, memproteksi diri tina kokotor dosa. Jadi jalma anu takwa, jalma anu berupaya melindungi diri, melindungi jiwa tina kaeuntepan ku pirang-pirang dosa. Kumaha meraktekkeun takwa sangkan urang teu kaeuntepan, teu kakotoran ku pirang-pirang dosa. Carana nyaeta urang kudu ngalaksanakeun kana parentah-parentah Allah jeung ngajauhan kana anu dilarang ku Gusti Allah. Otomatis ku ngalaksanakeun pirang-pirang parentah Allah jeung ngajauhan tina pirang-pirang dilarang ku Gusti Allah, maka urang otomatis bakal terpelihara, terlindungi diri tina kokotor-kokotor dosa. Ayatna surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei sakur jalma nu ariman, sing takwa aranjeun ka Gusti Allah kalawan takwa anu sabenerna. Jeung omat aranjeun di mana mau teh sing dina kaayaan Islam. Ulah rugikeun ka maot dina kaayaan keur kufur. Tah ku ayat ieu kahiji kapendak saha anu nitah takwa ka urang. Ta anu nitah takwa ka urang teh Gusti Allah. Jeung kudu kasaha urang kudu takwa. Maka kapanggih dina ayat ieu oge yen urang teh kudu takwa teh ka Gusti Allah. Dumasar kana ieu ayat surat Ali Imran ayat 102. Istirahat lah. Ya salajengna tentang masalah hikmahna takwa. Naon manfaatna, naon hikmahna urang jadi jalma anu takwa. Nah di antarana dina Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 uiddat lil muttaqin. Nah dina ayat 133 arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Gusti Allah nyadiakeun surga pikeun jalma anu takwa. Jadi salah sawios hikmah jadi jalma anu takwa teh urang ke di akhirat ku Gusti Allah dijadikeun ahli surga. Salajengna nu kadua sakumaha nu aya dina surat At-Tolaq ayat 2 sareng ayat 3
wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing saha jalma anu takwa ka Gusti Allah tina berbagai macam karepet kasusah ku Gusti Allah bakal ditulungan dipasihan jalan kaluarna. Nya kitu deui Gusti Allah ngajanjikeun pikeun jalma anu takwa bakal menang rezeki anu teu disangka-sangka. Salajengna sakumaha nu aya dina surat Al-Anfal ayat 28 yen Gusti Allah bakal masihan furqona jalma anu takwa dina hatena otomatis bakal bisa ngabedakeun mana bener jeung mana salah jeung bakal cenderung nuturkeun kana bener jeung ninggalkeun anu salah. Tah ieu efek positif di mana orang jadi jalma anu takwa. Terakhir masalah posisi ya. Jalma anu takwa ku Gusti Allah bakal diposisikeun sebagai jalma anu terhormat. Jalma anu mulia nyaeta jalma anu moal dihinakeun. Sakumaha anu aya dina surat Al-Hujurat ayat ka-13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sanyana jalma anu paling mulia di sisi Allah numutkeun Allah nyaeta jalma anu takwa. Jadi jalma anu takwa diposisikeun ku Gusti Allah sebagai jalma anu terhormat, sebagai jalma anu mulia. Ari sabalikna terhormat atanapi mulia teh hina. Jadi lamun jadi jalma anu henteu takwa nyaeta jadi jalma anu kufur, jalma anu syirik, maka diposisikeun jadi jalma anu hina. Tah sakitu penjelasan tentang takwa, hikmah takwa. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.